Kiai Oco atau Mama Oco, Kiai Busol Karim leungit. Jago ngaji. Mama Busol Karim terkenal Mama Oco eta teh rekanan Mama Satibi tuker ilmu. Mama Oco jago Syamsiah, Mama Satibi jago ukudul Juman. Jadi dia pasti ini orang tuker cakna. Kula ngaji ka ente Syamsiah, ente ngaji ka kaula ngaji ukudul Juman. Jadi ngajilah teh jarago kabeh. Entak balik ti gentur ge diiring sakareta ngiring lagi. Teu kira-kira baheula mah eta teh kan kareta teh pohara diiring ku sakareta. Ku jago-jagona ngaji. Yes, teu kacaritakeun eta urusanna ieu mah urusan leungit, mama teh leungit. Dibawa ku Raja Jin ka negara Azrak. Negara Jin. Ieu mah asli, ieu mah dongeng teh lain fiktif. Asli. Menang lah. Suka ada ke negara jin. Ternyata geus aya ratusan jin ngahareupan mayit. Dek nyalateun. Jadi ieu mama teh diajak nyalateun ngan ajak debat heula. Masya Allah karim. Jadi mama teh diajak ke negara jin maksudnya dek dipaehan. Sebab mama termasuk maehan anak kaula. Orang nu dipaehan teh anak raja jin panganten. Panganten kene. Iyalah akhirnya debat atuh jeung mama. Ieu mah Allah Maha Kawasa, Allah Maha Suci, Allah Maha Agung, Allah Maha segala-galana dek nembongkeun kagagahan ilmu Mama Oco ieu teh datang ke debat jeung Raja Jin. Geus lain jeung jelema deui. Bari mah batur masa ieu teh jeung babada manusia. Ieu mah di negara jin eueuh batur. Lamun eleh paehan. Metak mama di dieu. Di ditu kan make Al-Qur'an. Setiap jelema ngabunuh jelema ngabunuh hewan aya hukum-hukumna nya ngabunuh jelema bunuh deui. Nah, ieu anak kaula penganten terbunuh maka kula menta tumbalna kiai dilawan ku mama. Cek mama teh kieu lamun manusia ngabunuh manusia paehan. Tapi lamun manusia ngabunuh jin komo jinan teu ngarupa hewan anu lain. Ieu kan aya hukumna sebab kami sabangsa jeung manusia. Kami teu sabangsa jeung jin. Maka kulantaran kitu dina Al-Qur'an ge dijelaskeun wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Beunang kawin sote